Bismillahirrahmanirrahim. Summal fi'lu kemudian ari fi'il imma sulasiyun eta aya fi'il sulasi wa imma rubaiyun jeung aya fi'il rubai. Fi'il teh kalagi dua. Aya fi'il sulasi, aya fi'il rubai. Fi'il sulasi teh naon? Fi'il sulasi teh fi'il anu huruf asli, nah huruf dasar, nah ayat 3 tambahan sama sekali. Ari fi'il rubai adalah fi'il huruf asli, nah ayat 4. Contoh nasoro teh eta ditingali KBG huruf nu aya di dinya adalah huruf asli. Nun huruf asli, huruf asal. Rod huruf asa, ro huruf asa. Non huruf asa teh huruf nu sajajar jeung fa ain lam dina wajah. Contoh nasoro wajana fa'ala. Nun sajajar jeung fa. Rod sajajar jeung ain. Ro sajajar jeung lam. Tah berarti lafaz nasoro teh KBG adalah huruf asli. Dihitung huruf asli dina fi'il madina ngan 3 siki. Nu kitu adalah fi'il sulasi. Nu penting dina fi'il madina. Ayat 3. Contoh, lamun in tanzoro atau in kasaro. In kasaro. Wajana in fa'ala. Tingali huruf asli na seberiji. In fa'ala, in kasaro. Hamzah nun eta lain huruf asli karena tidak sejajar dengan fa'il lam. Mana huruf aslina? Kaf sin ro. Itu. Sabab huruf aslina 3 dina fi'il madina. Ayeuna aqrama wajana af'ala. Sulasi apa rubai? Sulasi. Ya. Sulasi apa rubai? Sulasi. Sulasi apa rubai? Sulasi. Nah, huruf asalna 3. mana huruf aslina? Karoma. Kap ra mim, kap ro mim karuma. Tuh. Tah nu kitu, nu dina fi'il madina huruf aslina ayat 3 walaupun fi'il madina huruf loba. Ya 5. Eta teh nu penting ulah kakecoh ku loba hurufna, tapi tinggal pilih huruf aslina SBG lamun ayat 3 eta ngaranna sulasi. Ijtama'a dia naon? Sulasi. Nah, maka rubai kuat. Ibta'ala. Pan hurufna jim, mim, ain. Sesana hamzah jeung ta adalah tambahan. Makitu ngaranna fi'il sulasi. Tapi nya teh hanya 2. Eueuh fi'il humasi. Iya teh humasi mah hanya istilah engke dari sisi jumlah huruf unggul. Adapun dina istilah nu bener, fi-nya ngan 2. Fi-nya mah imma sulasi imma rubai. Bahasa kailanina ye atau bahasa tasriful izina adalah summal fi'lu imma sulasiyun wa imma rubaiyun. Fi-nya mah ngan 2 siki. Hanya fi'il sulasi, hanya fi'il rubai. Ada kalanya fi'il sulasi, ada kalanya fi'il rubai. Berarti fi'il rubai itu fi'il anu huruf aslina, huruf dasarna, huruf nu sajajar jeung fa ain lam teh aya 4 dina fi'il madina. Contoh dahroja wajana fa la tuh. Fa la dahroja. Nah, itu fi'il rubai. Lamun tadah roja fi'il naon? Tadah roja ge rubainya. Rubai, tadah majid. Wa kullu wahidin ari masing-masing min huma tina sulasi jeung rubai eta imma mujarradun au mazidun fi. Terkadang aya nu mujarrad, terkadang au mazidun fi atau terkadang aya nu mazidun fi. Fi'il sulasi, baik fi'il sulasi atau fi'il rubai, dua nana kabagi 2. Imma sulasi mujarrad, imma sulasi wajib.
Imma rubai mujarrad, imma rubai Mazid. sulasi. Teh terkadang aya sulasi nu mujarrad. Mujarrad teh dina fi'il madina huruf aslina ngan 3 we eueuh tambahanna naon. Ngan aya huruf asli 3 oge eueuh huruf tambahan. Karena mujarrad contoh nasoro, fataha, doroba, mujarrad karena keur mah 3 ngan eueuh tambahan eueuh huruf tambahan sama sekali. Kabeh asli 3. Aya kalana sulasi teh mazid huruf aslina mah 3 ngan dina fi'il madina teh ketika diteliti aya huruf lain salian ti huruf asli nu jadi panambah. Contoh akroma, fa'ala, qatala, contoh qatala huruf aslina ngan 3. No sajajar jeung fa'ain lam hanya qaf ta jeung lam. Diteliti aya alif jadinya sabada qaf. Oh, eta mah ngaranna sulasi majid. Lamun tambahanna hiji contoh qatala ngan tambahan dina fi'il madina teh ngan hiji huruf aslina 3 tambahanna ngan hiji huruf aslina qaf ta lam qatala. Huruf tambahanna alif qatala berarti ngaranna mazid fi warna awal. An-naul awal. Namun tambahanna 2 berarti warna sani. Contoh tambahan 2 ijtama'a huruf aslina 3 jim mim ain jamaah. Tambahan hamzah jeung ta ijtama'a tambahanna 2. Nu kitu sulasi mazid warna sani. Lamun tambahanna 3 dia mah tambahan 2. Lamun tambahanna 3 ngaranna an-naus salis sulasi majid naus salis. Jadi hiji kudu apa naon sulasi, kedua naon apa rubahi heula kitu anu paling penting. Sulasi teh fi'il anu huruf aslina 3 dina naonana fi'il madina. Huruf aslina. Walaupun ternyata seluruh jumlah fi'il madina dina huruf fi'il madina teh aya 5, aya 6. Kemudian dan seterusnya. Lai fi'il rubai mah fi'il nu huruf aslina aya 4. Nah, masing-masing tadi sulasi jeung rubai kabagi 2 aya nu mujarrad aya majid. Majid mah mujarrad mah aya tambahan sama sekali. Majid mah aya tambahan di luar huruf asli. Lamun tambahanna hiji ngaranna warna awal, tambahanna 2 warna sani, tambahanna 3 warna sani. Wa kullu wahidin ari masing-masing min huma tina mujarrad jeung majid atau tina sulasi jeung rubai, tina mujarrad jeung majid imma salimun au ghairu salimin. Aya nu salim, aya nu ghairu salim. Tangke naon ari salim, naon ari ghairu salim kan dibahas gitu. Jadi ke aya fi'il salim, aya fi'il ghairu salim. Jadi aya sulasi mujarrad salim, sulasi mujarrad ghair salim, sulasi majid fi salim, sulasi majid fi ghair salim, rubai mujarrad salim, rubai mujarrad ghair salim, rubai majid fi salim, rubai majid fi ghair salim. Gitu. Gitu. Jadi ada 8 kabeh teh. Dihanap teh. Fi'lun sulasiun mujarradun salimun. Contoh nasoro. Jadi tah. Fi'lun sulasiun mujarradun ghair salim. Contoh wa'ada 2 tuh. Katilu. Fi'lun sulasiun mazidun fi salimun, majidun fi salimun. Contoh akroma gitu. Fi'lun sulasiun mazidun fi ghair salim. Contoh awada 4. Fi'lun rubaiyun mujarradun salimun. Contoh dahroja 5 tah. Fi'lun rubaiyun mujarradun ghair salim.
contoh zalzala genep dah. Fi'lun ruba'iyun mujarradun mazidun fi salimun contoh tadahroja. Fi'lun ruba'iyun mazidun fi ghair salim contoh tajajala. 8 saja. Bismillahirrahmanirrahim.